baraya sebenarnya hirup teh berat. Nu berat mah HP jeung pikiran orang sorangan. Sabab ngaran-ngaran di lembur mah hirup biasa-biasa wae, normal. Tapi loba nu bisa diajarkeun ka urang saharea. Isuk-isuk geus hudang, subuh-subuh pas hudang can bogana naon. Tapi urang dina HP geus boga nikmat nu kacigada gedena pisan. Napas urang, waktu urang, jeung kesempatan urang ketika urang bangun tidur. Tapi dikesakeun ku Allah, urang teh sok ngarasa kurang we ya Allah. Padahal eta teh Allah geus masihan cukup ka urang sadaya. Ngan hate urang we nu henteu nungtut ka Allah. Mun ayeuna hirup karasa hese, meureun lain rezekina nu saeutik kitu. Tapi syukurna urang nu kurang ka Allah. Mugia we urang diajar dan rejami anu cukup. Diajar ikhlas, diajar ridho, jeung diajar sujud. Ya Allah ya Rabb, lemeskeun hati abdi ku rasa syukur. Baraya ketik amin ku aranjeun emang ieu karasa.